Wah, papanjanganna. Kuring teh nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring mah protes. Peda ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring oge mah protes. Kusabab kuring ngaran alus mah aya manfaatna. Namun kelakuan mah hiwal jeung pampalimpang tina bebeneran. Kuring oge mah protes. Pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal mah cek rasa waras kuring teh. Padahal mah cek kuring jejak kuring teh. Batur mah sok nyebut otak miring atau teu saendan ka kuring. Padahal mah kuring ajeg teu miring teu sing. Padahal mah cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tah anu sok malingan duit nagara. Anu gelo mah tah anu resep ngagasap harta jeung ngarebut hak-hak rakyatna. Anu gelo mah tah pamimpin anu norek teu ngadenge jeritan rakyatna nu teu bisa dahar. Anu gelo mah pamimpin anu ngahaja meungpeun tina segala kayaan rakyatna nu sagala kakurangan. Anu gelo mah pamimpin anu teu bisa mimpin. Anu gelo mah pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna deuleu jadi pamimpin teh. Teu sagawayah-wayahna deuleu bisa jadi pamimpin. Moal kabeh bisa jadi pamimpin. Anu matak kuring masuk hayang seuri. Lamun aya nu ngantri hayang jadi pamimpin. Anu matak kuring masuk ka barakatak. Lamun aya nu teu jalan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar. Ari hirup geus pada boga hancengan. Moal kabeh bisa jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh orang nu jadi dipimpinna apa cek Pak Ustad oge. Lamun salat aya imam aya oge makmumna. Da cek kuring mah jadi rahayat ge. Lamun bager jeung bener mah apa leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Da teu gampang jadi pamimpin mah, teu gawe enteng. Nu matak kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, nu nyarek, nu ngatur. Mending hirup ciga kuring. Bebas, teu kauger aturan itu ieu. Nu matak lamun hirup tu maninah lepas tina kasusah. Hayu hirup ciga kuring. Wassalam.